Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fanbike jelajah situs di Nararaga Hut Kostrad K58 sarta Poi Jadi Kabupaten Bandung K378. Fanbike jelajah situs sasapedahan ka Curug Cinulang dilaksanakeun di Nararaga runtuyan kagiatan Hut Kostrad K58 sarta Poi Jadi Kabupaten Bandung K378. Kagiatan ieu diayakeun ku Yoni para rider 330 kerjasama kalawan Disparbud Pemda Kabupaten Bandung. Kagiatan Fanbike ieu dihadiran sekitar 2000 pesepeda di sagala daerah di Kabupaten Bandung sarta sakurilingna. Fanbike jelajah situs dimimitian ti Mako Yoni para rider 330 Ujang 1 Kostrad, Desa Ganjar Sabar, Kacamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, sarta rengsai di tempat wisata Curug Cinulang, Desa Tanjung Wangi, Kacamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Ahad 2 Maret 2020. Hadir dina kagiatan Fanbike jelajah situs diantarana Letu Infantri Puadin ti para rider 330 Ujang 1 Kostrad sarta Kapten Teddy Sopian dan Ramil 2402 Cicalengka. Iwal ti eta kasampak oge sajumlah pajabat pamarentah daerah Kabupaten Bandung nyaeta Haji Marlan, Asisten 2 Kabupaten Bandung, sarta Kabid Pariwisata Haji Tendi. Ti jajaran kapolisian kasampak aya Kapolsek Nagreg nu diwakilan ku Kanit Lantas, Kapolsek Cicalengka Kompol Yusuf, unsur-unsur sejena nu kasampak nyaeta Cucu Hidayat Sekcam Cicalengka, perwakilan aparat Kacamatan Cicalengka sarta Nagreg, perwakilan Kades wilayah Kacamatan Nagreg sarta Cicalengka, tokoh agama jeung masyarakat nu sejena warga Cicalengka sarta Nagreg. Polresta Kota Bandung sarta Polsek Nagreg melakukan pengamanan secara buka tutup. Sejumlah personel disebar di mimiti titik star di Mako Yoni 330 jalur nu dilintasan peserta tepi kapinis di lokasi wisata Curug Cinulang menang pengawasan ketat di para petugas. Kapolsek Nagreg Ade Junaidi Esa waktu dikonfirmasi ngebenerkeun ayana kagiatan Fanbike jelajah situs di Nararaga ngaramekeun Hut Kostrad K58 nu dipiluan ribuan peserta. Kukituna pihakna nerjunkeun personel pikeun ngamankeun jalana kagiatan. Dipiluan ku ribuan peserta, jadi kudu urang pastikeun keamanan sarta kasalamatan, sangkan acara bisa kaselenggara kalawan sukses, lalu lintas lancar, teu aya hambatan sarta peserta atawa panitia ngarasa aman ceunahna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.